Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereun puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareun Islam. Shalawat sinareung salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus di dieu aya kiai nu leutik pendek kolot sebagai kiai pribumi. Aya deui kiai jangkung gede hideung ti solear lemburna ti solear. Aya deui kiai mirip nu di solear bedana buntutan doang. Para kiai, para qori, kasepuhan, pinusepuh sadayana, hadirin wal hadirat, bil khusus pisan ka sahibul walimah Muhammad Mrodin sekeluarga lukusim kuring dimuliakeun. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayang inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah sun kuring khususna umumna urang sadayana tiasa kempel hadir di bumi Mrodin dengan motif walimatus safar. Biasana nyana unggal poe beberangkatan ke Surabaya, ke Semarang, Jogja, ke Bandung, tapi ke Palembang, tapi tilok ngondang. Sebab eta mah neangan duit. Moal ngondang besi dipenta. Ari ieu mah jangan dek ibadah beda tak. Lelempangan dek ibadah mah. Jadi rarasaana lain deui asa boga dosa padahal mah ka Bandung ka mah dosa numpuk nya. Tapi
sebab deka Mekah lain deui rarasaan maka nyana ngondang maksudna mah hiji hayang didoakeun kaduana hayang dihampura sakabeh dosa sakabeh kasalahan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Senin isuk henteu Senin deui insyaallah simkuring berikut Emrodin Wahyu Hukman Haji Pendi mau wallahu a'lam. Ai pisah geus aya tiket komplit hotel geus di booking can lunas. Maka ngaranna deuk dicoret diganti. Insyaallah berangkat menuju Madinatul Munawwarah. Ndek naon sih ka Madinah? Oh, ternyata Madinah negara nu paling berbeda. Dibandingkan jeung Amerika, dibandingkan jeung Inggris, dibandingkan jeung Walanda, bandingkan jeung Baghdad, komo jeung Indonesia mah, bandingkan jeung negara-negara lain moal aya papadana. Madinah pangmulyana pangagungna pangluhurna. Urang ke Amerika mah paling kapanggih jeung Bill Clinton, George Bush, paling kapanggih jeung eta. Ya, di akhiratna wallahu a'lam. KRRC atuh kitu keneh. Urang ka Inggris paling jeung Lady Di kapanggih. Ya, almarhumah almaghfur laha. Islam ya nama. Tuh. Urang kapanggih di Belanda paling ge jeung anu nyerang urang baheula. Danles urang ditu. Anu nyieun kerja rodi teh sakara. Teu eta. Hah? Danles. Urang jauh lor bomong. Teu kaharti aing mah. Ya lisanna lain teu urang nya. Ya. Tah. Ka Madinah mah lain seperti ka negara-negara lain. Sebab bayangkeun ku urang, ayana langit, ayana bumi, sebab ayana Kangjeng Nabi, masyaallah. Ayana sorga, ayana neraka, ku gara-gara aya Kangjeng Nabi. Aya salat, aya puasa, aya zakat, aya haji, sebab aya Kangjeng Nabi. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Lamun dikira-kirakeun teu aya anjeun Muhammad, dikira-kirakeun teu aya anjeun Muhammad, teu nyieun anjeun niscaya ulah moal nyieun cakrawala. Luhur abad eta Kangjeng di alam kudu bogana kudu nyieunna ya nek ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu poe Senen Emrodin erek kapanggih ta jeung eta. Masya Allah. Hatta jeung malaikat Jibril mulyaan keneh Kangjeng Nabi. Aya sorga gara-gara aya Kangjeng Nabi, aya neraka jang wadah si ieu sarua. Gara-gara aya Kangjeng, Masya Allah karim. Urang neuleuh masjid nu mantak aya masjid sebab aya Kangjeng, aya majelis taklim sebab aya Kangjeng. Wih, aya haji sebab aya Kangjeng. Ieu sebabna teh kabeh Kangjeng. Nu Kangjeng lahir di Mekah, diutus di Mekah, hijrah ke Madinah, pupus di Madinah,
nu ayeuna ieu rek nyararaba ka dinya. Masya Allah. Bayangkan ku urang. Hajupan Kangjeng Nabi mah teu maot. Cak Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati faka'anna mazaron fi hayat. Saha jelema nu zarah ka kaula sabada wafat kaula sarwa jeung ziarah waktu hirup kaula sebab kaula mah teu maot. Alhamdulillah. Daratang ke kaditu ka Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab alaikassalam. Assalamualaikum ya Habiballah, alaikassalam. Pas ieu salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam. La. Naon sebabna ya? Urang lamun nyaritakeun haji bae. Lamun nyaritakeun haji urang datang ka Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Allah ngajawab, labbaik Allahumma labbaik, cak Allah labbaik, labbaik, labbaik. Malaikat kabeh labbaik, labbaik, labbaik. Tapi aya jelema labbaik Allahumma labbaik, cak Allah la labbaik. Dilakukeun sih. Dengekeun bolon. Siapa ngaji tadi dengekeun. Saha teh jelema anu labbaik Allahumma labbaik, dijawab labbaik, labbaik. Jelema nu munggah hajina binafaqatil halal. Jelema make nafkah nu halal. Kangjeng Nabi nyaritakeun dina hadisna begitu nyarita labbaik Allah labbaik, labbaik, labbaik. Tapi jelema anu munggah haji binafaqatil haram, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik, la labbaik, la sa'daik. Tuh, maju seuri ka harti meureunnya. Ulah tunjak-tonjok. Duitna nang di mana? Makana ih ulah sembarangan. Teu sakabeh jelema nu munggah haji kemudian lebaik-lebaikan ku Gusti Allah dilebaik-lebaik atuh henteu. Sebab eta mah enas Kangjeng Nabi nyaritakeun asal binafaqatil halal lebaik-lebaik. Binafaqatil haram la labbaik wala sa'daik. Masya Allah kari. Tah tinggal mun ditanya kiai cenah tah lamun nang main gapleh jelas mah. Main koprok atuh eta mah baturna. Tadinya kumaha lamun tas menang hasil ngajual ekstasi. We di pada bae ge. Lah iya. Nah, kumaha lamun dibere ku dewan. Nah, iya remeng-remeng. Abu-abu. Iya, eta abu-abu ulah sambarangan sebab eta sogok. Ih, dibere ku bupati teu lilah bupatihna sogok supaya nyogok supaya milih nyana. La labbaik wala sa'daik. Jelema diberangkatkeun munggah haji ku presiden ngaberangkatkeun anta lillahi taala sogok haram. Was sogok wanu disogok sawa-sawa. Eta mah hadis teh mah. Ye, teu saha deuk kiai elos, deuk make bejubah elos, ngangsar cenah sorbana ka taneuh. La labbaik wala sa'daik. Deuleu dina Bukhari. Tato sia. Ulah mangan sakadar mepelingan. Kade sing kade. Aya kiai anu kukula diomong gitu, ceurik nyana, tapi cenah kiai ieu mah asalnya hokam Mekah bae deuk naonna. Cenah ieu mah jelas ieu mah cenah haram ieu, jelas ieu mah. Emang kula disogok cenah ku pemerintah. Pemerintah mana sia? Pemerintah Tangerang san nyogokna. Moal bijakeun cecekna. Aing teh hayang nyaho ieu. Ngan jelela ieu mah asalnya hokam Baitullah deuk ngarusak sia. Baitullah aturan bager bagus gara-gara sia datang. Ieu ge ieu kos kitu. Lamun tadi ka Baitullah seperti kitu asli sambut ku malaikat anu halalna labbaik labbaik
tangkep ku malaikat, diciuman ku malaikat, lebaik tapi binafaqatil haram la lebaik wala sa'daik. Begitu salam ka Kangjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, teu maot Kangjeng, alaikassalam. Oh Imrodin, oh Lukman, wah, oh Bawahyu. Ini siapa? Ini aja. Ini sono. Ya Allah. Nah, tapi tetap kukula di gara-gara ya sarua cukula ge ya sok ngaji bari nunduteun ge ngaji. Oh ya tuh. Dibela tetap kukula. Nah, asal tiketna lunaskeun. Nah, iya datang ke Madinah teh ulah disangka Kangjeng maut. Haju Kangjeng Nabi nyarita, cak Kangjeng Nabi, man hajja walam yazurri faqad jafani. Jelema nu munggah haji teu zarah ka kaula bedegong bloon. Pugu munggah haji na genang nitaai, salat genang nitaai, zakat nang nitaai, geus datang ke Mekah haji teu ka aing. Beuh bloon amat si jelema. Faqad jafani. Matak dipaketkeun Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Nah, urang datang ke Mekah Madinah karena urang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Kangjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jelema nu cinta ka kaula bareng jeung kula di surga. Masyaallah. Hakikatna mah digupai ku Kangjeng Nabi kadarieu cek Kangjeng Nabi. Oh daratang di curug, cek urang curug ge cek nyana curug. Orang Jawa mah curug nya mah. Terep. Iya, endoyong. Tah, iya digupai ka dieu yap. Akhirna daratan. Nu mantak datang teh pasti endek di syafaatan. Endek di syafaatan. Manzara qabri wajabat syafaati. Sahaja manuzarah ka kaula wajib mendapatkan pertolongan kaula. Bunga taku hadis-hadis eta datang ke Madinah teh ngangsongkeun diri sebab Madinah teh bayangkeun ku urang aya Kangjeng Nabi. Nu Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat, nyekelan kunci dunia, nyekelan kunci akhirat. Surga tanpa Kangjeng moal bisa muka. Di dunia pangkat solihin, pangkat wali-wali Allah, lamun henteu mun tayang ka Kangjeng Nabi moal dibuka. Jelema zikir bae tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi, moal bisa naik derajat. Sholawat mantak wayahna nu ka Madinah, nu teu ka Madinah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah loba-loba sapoe sapeting 4444. Loba teuing. Aduh ya budak paplonnya. Bate geus cai 4444 loba teh 444. Ya Allah. Sapeting teu kaburu eta. Geus atuh 44. Opat atuh sia mah. Bare dijongklokeun ku aing. Opat akur jeung dahar. Pokona ba'da salat ulah kurang ti 11 nya. Eta paling minim 11. Masyaallah. Mumpung hirup keneh nyambungkeun ka cinta urang ka Kangjeng, nu Kangjeng bakal ngajamin ka urang, sambungkeun melalui maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laluhur jelema jadi wali, laluhur jelema jadi sholihin. Tilok wiridan naon sholawat, sinaran kayak cahayaan. Tuh
Pernah terjadi di Madinah paila hujan teturun, akibat hujan teturun jajadian garing, tatangkalan garing, otomatis bubuahan paila. Jelema singgoloyo lantaran kulang cai dahareun ge atuh kurang saaya-aya loba anu maraot. Harita mun tayang kabeh ka Gusti Allah melalui babacaan tapi can diijabah. Aya hiji jelema cumplang-campling ngaranna Abu Nasor. Abu Nasor asli kelahiran Madinah. Nya nama bajuna tilok make jas kieu. Tilok make jas mah tilok diijabah doana. Iya nama tuh cumplang-campling paling make jubah ge atuh anu bangsa geus rada dekil, geus rada barolo, geus embung ka alam ku makhluk hiji bae ku Allah. Cumplang-campling nya nama embung wau jeung sasaha aju dianggap sinting Abu Nasor sebab bahasana nyana celetak-celetuk. Geus si sinting disebut nage Abu Nasor sinting, Abu Nasor sinting. Haha. Daratan jelema ka dinya nya malumpat. Satu ketika kapanggih jeung pemimpin ti Baghdad, ti Mekah, ti Madinah datang maksudna deuk ngadoa ka Kangjeng Nabi ngan mampir heula di kerumunan orang banyak ternyata Abu Nasor. Mun kuari macam gubernur-gubernur dipapang ku polisi-polisi ku TNI tiba heula ge penggede mah tuh kitu ieu. Cek jadi ieu janu edan. Kok ieu di riung-riung? Ya ditanya. Edan. Ieu nyaho teh sih ka akhirat. Tanya ku gubernur dah. Sia nyaho teu ka akhirat. Edan-edan sia ieu haju didarengekeun omonganna ku jelema-jelema ku budak leutik segala. Nyaho teu sia ka akhirat. Cak jada bari ngusap beungeut. Para pejabat nyahoan kene aing ka akhirat mah jeung sia mah tolol cak nya. Atuh ayeuna edan pan. Nu edan mah teu moal carekan. Mun sia menyebut kitu teu borgol. Itu edan. Atuh jawan aing cenah. Aing kadeuleut sia mah beungeut korupsi, sia mah beungeut maling, sia mah beungeut tilok ngurusan rakyat. Kunaon nanya sia nyaho ka akhirat tah henteu. Mun nya ge sia nyaho ka akhirat moal daek korupsi, moal daek maling, pasti ngurusan rakyat. Boloon sia. Cak pejabat aing carekan kudu edan teh. Nya sia ka aing nyebut-nyebut teh nyaho ka akhirat. Ye, nu mantak aing lulumpatan geus sieun aing ka siksa Allah. Sia mah teh daek lulumpatan, maling sia di dinya. Duit rakyat ku sia dikerekep tak sia teh nyaho ka akhirat. Neraka sia. Cak nu di Baghdad indit. Ieu mah bahaya cek. Lain saedan-edanna cek nya. Wah, urang lamun diekspos di medsos, wah bahaya cek. Baheula mah medsos sebenarnya. Eta mah tambahan di kula. Nah. Tapi eta terus bae ku jadi omen edan. Masyaallah. Bahasana nyeli kana hate. Pejabat ku nyari tunjuk-tunjuk, nu sugih-sugih ku nyari tunjuk-tunjuk. Ulah sambarangan ka aing teu nyaho ka akhirat, aing nu nyaho ka akhirat mah ye. Mantak aing lulumpatan teh ku sebab aing nyaho ka akhirat. Sieun besi dikiaikeun aing teh, pan si ieu mah lain kiai ge hayang kiai-kiai. Beuh, atuh kartuna ge KH Supandi AF. Duh, jahanam tah mah. Nah, atuh lain kiai KH. Atuh, orenganan karung hideung. Teu beres ya. Dipo oge teh mah.
Nah, nu nyaho ka akhirat pasti jujur, nu nyaho ka akhirat pasti adil. Tidak terkecuali pemerintah, pejabat, atau polisi, TNI, nu sugih, kiai, petani, dagang, bener nyaho ka akhirat pasti adil. Setiap jelema nu teu nyaho ka akhirat pasti moal adil. Titik ceknya. Langsung dicekel ku gubernur tutiluannya dibawa ke makam Kangjeng. Sialain saya dana kajian hukum hagi. Diuk. Naon? Negara Madinah paila. Hujan teu pernah turun. Tatangkalan garing, bubuahan beak. Kacang gitu kene. Ieu teh geus loba nu mararaot akibat kurang cai. Kiai-kiai pamarentah ngadoa, begitu ngadoa tambah panas. Komo kiai partai mah bal ngejelekit panas nage. Atawa kiai anu maca khotbah Jumatna yang dibayar, moal diijabah doa. Salat yang dibayar boloon. Sia. Atau ki ato. Salat yang dibayar kakarak ayeuna aing mah ngadenge. Beresan tah. Acak-acakan jana terus baik. Waduh, coba gis. Kieu geus ulah loba omong cegana ieu. Ieu doa kiai, doa pejabat, doa petani, doa penggede nu diijabah. Coba ieu maneh ngadoa, ieu ngadoa. Menta diturunkeun hujan ieu supaya subur ieu geus ambalaya singgol ya. Kakaraknya na ceri ngalengis menghadap ke makam Kangjeng. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Terus ke Baitullah menghadap. Langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya doana iya. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muddarri ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi radhiyallahu anhu farij ma asbaha haramu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij ta doa ka sakitu doang dadak mendung langsung nyana sholli ala Muhammadin farij ma asbaha haramun nabika Muhammadin ma asbaha fihi haramun nabika Muhammadin farij cuplas ceplis langsung ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya mujiba da'watil muddarri ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi radhiyallahu anhum farij ma asbaha fihi haramun nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij langsung turun hujan wah hujan gede kaget pejabat-pejabat masyarakat kabeh kaget ini nama lupa seret teu kajangan hujan amprekan. Lamun sieun ngadoa kitu, nih siapa dulu? Oh, nih. Siapa dulu nih? Si goblok nih. Nah, ieu teh Abu Nasr asli penduduk Madinah. Dimakamkeun tah dibake. Mustajabud da'wat setiap masyarakat datang ka nyana hayang naon bae dijabah. Harita zaman manehanana aya jelema dagang macet. Asal di modalan beak. Ya kos ieu lah. Karena mah modal beak pan gua hari ge. Ka imah-imah dijual. Datang ka Abu Nasr, naon? Kula ieu dagang di modalan bae terus bae tapi rugi bae. Salawat ka Kanjeng Nabi. Ayo. Itu salawat. Langsung doana nu tadi. Allahumma ya kashifal ghammi Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi sabarna doa eta urang sering baca
Tapi pan eta kurang nyambung. Teu manjur atuh nya kadaharan sama tuh kos kitu. Tuh, mobilna ge nang maling kan. Tah, ieu doa. Korengan lain samarangan urang sering nya sangadenge doa eta ti kiai-kiai. Sambungkeun maca selawat teh pengenna. Ayo, maca selawat ka Kangjeng Nabi. Beres maca selawat langsung ada nu tadi kan ya Allahumma ya kasyifal ghammi ya farijal hammi ya kasyifal ghammi ya mujibad udah sampai selesai farij ma asbaha abduka ditanya sangaran ditanya luar penonton barik masya Allah balik gue dagang langsung laku baik geus pokokna mah jadi pangsugihna sama Madinah. Nah, deui petani datang. Eta gitu petani, teu pernah beres-beres tani. Beak jeung beak bae di modalan datang ka Abuna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naon sia datang kan edan. Ngeunah edan. Nyana nyebutkeun edan. Ku kabehan ge disebut edan, disebut sinting je pagawean jeung omonganna kos kitu nyarekanan mulu. Ayo kula petani, ajo ieu kula ambruk bae tanina. Shalawat ka Kangjeng Nabi. Shalawat ka Kangjeng Nabi. Hayo maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Beres baca shalawat langsung Allahumma ya kasyifal hammi wa ya farijal hammi ya farijal hammi wa kasyifal ghammi ya mujibad da'watil mudarri ya rahmadad dunya wal akhirah ma farij ma asbaha abdu saha ngaran farij masyaallah balik tanina aya anu teu laku maksudna aya awewe umurna geus 40 tahun di Mekah mah gitu kumaha di Madinah mah 40 tahun teh laku bebeja kanyana balik perebut anu hayang nyandung geus mustajab budangan ulah toel ya jeung malaku eta pohara doana nah ieu teh urang inget aya Kangjeng Nabi geus jelas aya Abu Bakar Siddiq nu mukasyafah Sidna Umar mukasyafah Sidna Utsman Sidna Ali aya Abu Nasr kelahiran Madinah anu tadi cumplang-campling tapi mustajabud da'awat nyana ngomong kieu setiap jelema datang ke Madinah memeh ka Kangjeng kula nu mapag dipapag ku barehana tuh disampaikan ka Kangjeng ye Emrodin ye dicurug ya Tuhan ka dieu oh ya geus bagus ye Wahyu ye tah ye Lukman ye tah ye saya henteu mah ye atuh kurang maca shalawat lantaki membusiri dina burdah pohara Mulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim latibaya adilu turban ya azumahu tubalimun tasyikin in huwa multaimin ya Allah pohara sabet latiba eueuh sesengitan anu ngabandingan di alam dunia neangan sesengitan ka mana ge moal manggih nu sesengitan eta teh mun urang datang ka dinya pasti datang kana kolbu sesengitan eta teh anu di jerona aya tulang belulang saha tulang belulang Abdulul makhlukot yakni Kangjeng Nabi tuba pang bagusna pohara bagusna dimuntasikin ka jelema anu menghirup udara Madinah sebab di dinya aya sesengitan Kangjeng wa multaimin jelema anu bisa nyium kana kuburan Kangjeng sebab sesengitan eta lain sambarangan sesengitan tapi sesengitan surga jelema nu ka Madinah berarti menghirup surga sebab di dinya aya Kangjeng Nabian Masya Allah untung jelema nu keur hirupna bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ieu nu encan ka Mekah bisa ka Mekah mudah-mudahan encan ka Madinah bisa ka Madinah mudah-mudahan bisa amprok jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan henteu misalna mudah-mudahan lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan sinar sholawat Kangjeng Nabi wau. Cak Kangjeng Nabi, "Hai hamba kaula, di mana anjeun engke ditimbang amal? Ya, teangan kaula di mizan. Maneh nek nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, teangan kaula bakal aya di dinya. Dedeuheun jeung nyaaheun Kangjeng Nabi ka umatna. Pokona dek ditimbang amal, teangan kula aya di dinya. Dek nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, teangan kula aya di dinya. Ya Allah ya Rabb. Moal waka berangkat ka surga kaula satungtung umat kula can beres hisabanana. Anu kasalahan-kasalahan sautak satik mah komo cacak-cacak nu kasalahan lobat tatap kadeuleu ku kaula tetap ku kula ditulungan bangga jeung bunga urang boga Kangjeng Nabi model Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu penting di dituna abeh kadeuleu beungeut urang ku Kangjeng lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun hayang ka panggeujeun Kangjeng Nabi ngimpi eta teh ya. Ulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Na'am saratifu man awafa arqami wal hubbi ya'taridu ladzati bil alami. Eta macana. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Na'am saratifu man awafa arqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Sabaraha macana kiai ulah dihitungan datang ka sareupna. Hiji boga wudu, nomor kaduana urang hadiah ka Kangjeng Nabi. Oge ka kiai nu mere wiridanana. Nomor katilu kudu dinazomkeun, nomor kaopat baca maulayana. Kalima kudu nyaho kana manana, kagenep diitulah dihitungan macana. Sareupna coba ge. Ji Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Na'am saratifu man awafa arqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Karyawan menta ka kula wiridan hayang cenah kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Tah dibere eta. Karyawan bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Ai ieu tere paeh can pernah. Atuh can pernah ngawirid eta. Karyawan sabaraha urang ku kula dibere. Karyawan keukeuh menta dibere tah. Syaratna kos kitu tah boga wudu. Hadiah ka Kangjeng Nabi, hadiah ka nu merekna, hadiah ka Imam Busiri nu boga nazomanana, kemudian nazomkeun make bahar basit, tambahan maulaya, kemudian kitu hafal maknana, tur sareupna. Penting eta encan isu penting isu penting encan moal heula. Malih. Henteu kudu bari diuk, teu kudu. Bari gedeng gitu ngatuhu. Ulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Na'am saratifu man awafa arqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Maulaya sholli wa sallim. Ta eta terus rep. Sieu mah ngimpi ngaleun jeung Kangjeng Nabi. Jeung genderuwo. Atupan ngabatur nya na kadinya. Genderuwo itu lalakina ieu rajana. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eta kakarak suwil Madinah. Loba jasa wali-wali Allah nu datang ka Madinah. Beda rarasaan. Eta mah kan lamun nyaritakeun perasaan hese dicaritakeun. Tergantung kecintaan dirina masing-masing terhadap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari itu Abdul Qadir mah datang ka dinya langsung salam muka kuburanana sasalaman ngobrol niku bahan subayu hese nyaritakeun urang wali-wali Allah. Kemudian atuh Imam Syafi'i mah datang ka assalamualaikum ya Rasulullah langsung muka dijawab niku mah si ieu si ieu coba salam. Tapi pernah kula ge ka ditu pan bareng tahun kemari urang barengan. Nah, barang datang ke Madinah ziarah ceuriknya. Ceurik masyaallah. Kula ge kaget kok bisa ceurik ieu, kaget. Ceurik beneran masyaallah. Kula ge eleh kunyana. Naon ngaji ceurik? Katincek Arab. Orang kana lain cinta goblok teman.
lamun kula jaritakeun seputar Madinah jeung Abah baheula. Wah, luar biasa. Aya keanehanana nampak biasa. Nampak keanehanana. Begitu datang adinya macet. Luar biasa. Datang ke kadesek, wah, sana maot ieu. Sana paeh ieu. Teu bisa maju macet lain lalagahan. Eta tiba-tiba aya orang Arab kasep teu make kopiah, make jubah. Tapi nyana luhurna ti urang Arab nu jangkung masih setengah meter ka luhur. Eta leumpang cepet. Plak dihareupeun Abah. Udah ditukangeunana set, cek nyana hayu. Atuh lega jajannya mah jangkung gede. Nya jangkung gede, urang ditukangeunana terus bae nuturkeun manehanana. Masyaallah. Datanglah ke makam Kangjeng Rasul kunyana titah ziarah dengan tenang ya salam beres terus keluar nyokot sendal nah didinya ditendeun teh sendal teh semet nyokot sendal tuh teu kaburu sasalaman diteangan ka dieu teu kaburu lah ngan ieu mah keanehanana seperti eta Madinah sering kula lamun nyaritakeun Madinah sering kajadian-kajadian anu aneh. Nah ieu kakarak nyaritakeun secuil Madinah, encan nyaritakeun Mekah. Mekah aya Baitullah. Baitullah eta adalah pusar dunia. Mun diukur ti Baitullah kaler kidul wetan kulon puas di pas. Tengah-tengah mun teu percaya ukur ge. Hayo ukur. Paeh di jalan sia ngukur. Geus bae badikan percaya bae ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun nyaritakeun asal usul Baitullah panjang, nyaritakeun tempat sa'i panjang. Nah ieu mah geus setengah 12 panjang teuing. Ieu mah kacintaan urang ka Kangjeng Nabi supaya ditingkatkeun sebab urang aku loba dosa, pinuh ku dosa, bobolokot ku dosa, tapi loba maca sholawat, sinar sholawat engke di akhirat bisa muncar katingali ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Kangjeng Nabi katingali sinar urang sinar sholawat geus digerokeun ku Kangjeng aman tak ieu urang teh hayang keamanan di akhirat. Di dunia mah hese urang teh jeung di dunia malah paling maot, tapi di akhirat ujung-ujungna kan ka neraka. Urang kabehan hayang salamet, mudah-mudahan kabehan urang disalametkeun diberi cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat urang diberi syafaatul uzma ku Kangjeng Nabi sehingga urang bapak kolot urang bapak urang kabeh keluarga tetangga urang kawau urang kabeh disalametkeun ku Gusti Allah melalui syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitulah ala kadar mauizati simkuring. Doakeun simkuring jeung rombongan sadayana mudah-mudahan salamet, sehat, jag-jago ringkas, bisa ngalaksanakeun ibadah sakumaha mistina, bisa balik deui ka lemurna masing-masing kalawan salamet tur mawa haji nu mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma salamatan alaina wa alal hujjaj wal guzati wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in innaka ala ma tasha'u qadir. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.